alhamdulillah, usalli wa usallimu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maknane Allah wa rasuluhu a'lam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-ni'ma sitatu asya'a: al-Islam wal Quran wa Muhammadur Rasulullah wal afiyah was satru wal ghina anin-nas. Al-hadis manane wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad wa bihaqiqatil ma'na. Wa qala mu'allim rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin wa bi futuhil awliya'i wa syuhada'i wa sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkah inayah sareng iradahna Allah dina ieu kasempatan urang sadayana tiasa bermuajahah silaturahmi deui dina raraga tolak ilmu. Mugia sabab urang hadir kana ieu patempatan dina saena masing jadi saksi ingin dina poe kiamat atuh calikna urang dina ieu tempat, muga-muga sing jadi sabab kana hasil ilmu nu manfaat kanggo bekal urang hirup ayeuna di alam dunia sameureun jaga di akhirat. Oke, muga-muga ku berkahna ieu riungan sagala hajat urang dikabul ku Allah Rabbul Alamin. Atuh musibah nu ditibakeun ku Allah ka diri urang masing-masing muga-muga sing dijadikeun kifarat kana dosa. Oke, di mana-mana urang sadayana titis tulis bagja diri ajal mapat umur maut disebatna muga-muga sing ditinan dina maut husnul khotimah, yakni maut nyanak iman sinareng Islam amin ya rabbal alamin. Para bapak nu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah dina ieu kasempatan abdi tiasa silaturahmi deui. Mugia sing jadi sabab kana mungkeun pageuh jeung kadeudeuk kepada urang salaku jalma hirup ayeuna di alam dunya. Oke, muga-muga hadirna urang sararea kana ieu tempat teh sing kasupkeun golongan syakirin, golongan jalma nu bersyukur kana nikmat Allah Rabbul Alamin. Sabab loba kabina-bina nikmat Allah nu Allah dibikeun ka urang. Jeung urang geus pada uli ngasadayana di mana urang bersyukur karena nikmat Allah tinangtuna oge Allah bakal nambahan kana eta kanikmatan. Pidawuh Allah tadi dina Al-Qur'an, wa idz ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun seuk anjeun bersyukur karena nikmati kami cek Allah, maka kami rek nambahan kana eta kanikmatan. Tapi sabalikna lamun seuk anjeun ukur nikmat poho kana hiji nikmat nu geus dibikeun ku Allah ka urang. Intina teu dipake sakumaha kahayang nu merekna. Syukur teh pan kitu. Hiji perkara nu dibikeun ku batur ka urang, bari urang teh ngagunakeun sesuai jeung nu hayangeun nu merekna. Ari kubur mah sabalikna, ditarimana mah ditarima ngan teu dipergunakeun eta kanikmatan teh sesuai jeung nu merekna, sesuai jeung kahayang nu merekna. Ku Allah dibere panon jeung paningalina. Allah nitah ka urang sabada ayeuna urang boga panon dibere jeung paningalina teh pake kana migawe kahadean. Edar ban urang salah dipake teh. Dipake migawe kana perkara nu teu patil aya manfaat. Malah mah nya urang ngaku dirina masing-masing mah dina jero hatena masing-masing yen panon nu ku urang
ayeuna dibogaan titipan ti Allah jeung paningalina loba keneh dipake kufur nikmat tinimbang dipake syukur nikmat. Tah ayeuna penting ieu urang ngariung dina ieu patempatan ieu teh tanda ning syukur urang ka Allah Rabbul Alamin boga suku bisa ngalengkah, boga leungeun bisa nyabak, boga panon jeung paningalina, boga ceuli jeung pangdengena, boga irung jeung pangangseuna, boga letah jeung rasana bisa ngarasakeun mana nu amis mana nu pahit. Tah penting ieu urang hadir ka pangajian teh saolah-olahna urang syukur kana nikmat Allah tina anggahota badan urang dibere kacageran ku Allah Rabbul Alamin. Sabab teu saeutik daninganan lamun rek nalungtik urang kana kahirupan jelema bogeun panon tapi teu ningali leungit pantah nikmatna. Panonna mah ayaan sarua jeung urang mah bisa ningali manehna mah henteu. Sukuna mah ayaan cara urang ngan teu bisa lempang. Leungeunna mah ayaan ngan teu bisa gerak. Ceulina mah ayaan ngan teu pati ngadenge. Lain teu pati teu ngadenge. Itu pati mah ceulina ayaan pangdengena ayaan ngan teu pati ngadenge. Model batur mah usum ngaji. Geus nyahoeun da teu kudu dibejaanina sampai keur ngaji teu kudu. Dan geus di jadwal seolah-olah geus aya waktuna setiap malam Kamis hadir ke pengajian khusus kanu araya bari sase bari daek bari cager deh ya kade ulah nyalahkeun ngagero deh. Kemudian misalkan di kampung ieu setiap saminggu sakali hantem we di goroan bapak-bapak mangga ayeuna waktosna minggunan tong disalahkeun tah ayo teh ngagoroan gadeng tong disalahkeun. Alhamdulillah masih kena anu ngingetan ge pan jelema mah sifatna poho cenah. Al insan mahalul khata wa nisyan tempatna salah jeung tempatna poho. Minggu kamari mingguan bisi penting ayeuna poho kana mingguan nya dibejaan deui. Hadir ngaji. Naon sih pangna diajak itu tujuanana khususna para kasepuhan di dieu ngajak urang hadir kana pengajian nu tadi diantarana supaya jelema teh ingat yen manehanana diberi kanikmatan ku Allah kudu disyukuran. Diantarana syukuran teh urang hadir ngaji. Beh dituna di mana urang boga dosa insyaallah bakal kakiparatan ku ladang urang ngaji. Ganjaranana gede gabina-bina ini ti imah ka pengajian. Tong jauh misalkan ti imah ka masjid teh 10 lengkah, hitung we hiji lengkahna teh 100 kahadean. Secara sengaja urang nyieun kahadean 100 rupa susah gabina-bina. Hari kitu mah hadir ka pangajian mangkat di bumi niat lillahi ta'ala karena Allah maksudna. Ya karena Allah di dinya teh rupa-rupa aya karena Allah kapaksa. Maksudna karena Allah kapaksa teh kieu da jelema diawali tina kapaksa heula sararea ge. Ayeuna urang salat ayeuna teh sabada baheula hantem ku kolot urang dipaksa titah salat. Beh dituna ku guruna di titah salat. Ku babaturana di titah salat. Dalam untuk dipaksa lama jelema moal biasa. Jadi moal bakal timbul biasa lamun teu kapaksa awalna kapaksa we heula. Jadi ulah nyebutkeun ibadah teh mung eta urang baca. Arek cara batur teh. Naon sebab sieun kasupria. Supaya bahasa rianya bahasa ria berulut di masyarakat. Naon itu mingguan nah deh kata ria. Udah untuk berjamaah mung yang disebut pria. Padahal lamun yang dibaca itu ninggalikan salah sawius pengendika ulama saha jelema nu ninggalkeun ibadah karena sieun ria bahwa ria eta jelema teh keur aya dina kaayaan ria. Lamun jelema ninggalkeun ibadah karena sieun ria eta ge ria sarua gitu. Jadi urang kan usum ibadah mah ketika berjamaah mangkat berjamaah ku batur disebut ria ge mangkat we. Da hate jelema mah teu aya nu bisa ngukur teuing bener ikhlas teuing bener karena naon-naon gitu apal ulah monis we ka jelema mah kade batur sholakok ditembung-tembung gelaan ke HP ayeuna mah di video mah tong monis ka eta jelema ria sabab can nyaho hate na eta jelema dan jelema kudu bisa ngukur kana jero na eta jelema anu kadirina jeung maha suci anu bisa ngukur hatena jelema. Penting ieu urang hadir ka pangajian seolah-olah syukuran kana nikmat Allah nu geus dibikeun ku Allah khususna awak dibere kacageran tong boroning perkara badak
diberi riut sih nanti itu cacak diberi riut komo mudah diberi penyakit cara batur itu bisa lempang diberi penyakit cara batur itu bisa ninggali ya Allah mana teuing urang kasiksa gitu amatakan di antarana sehat ieu teh nikmat numpang badagna ya Allah Rabbul Alamin nu dibikeun ka urang malah mah dikana cek Sayyidina Ali karamallahu wajhah dina kitab Nasha'ihul Ibad bab sudasi Sayyidina Ali nu ningakeun nu dicarioskeun ku Imam Nawawi dina eta kitab malah cek sebagian mah eta teh cariosanana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu didauna an nikmah ai a'damuha ari pirang-pirang nikmat ai a'damuha tegasna mah lubang gede-gedena nikmat sitatu asya'a aya genep rupi pada nu genep teh al-Islam nu kahiji Islam ta eta Islam teh nikmat lubang badagna untung kabina-bina penting ieu urang aya dina posisi Islam agama urang agama Islam alhamdulillah nu maha suci kalungsurkeun urang dilahirkeun urang di lingkungan Islam ibu urang Islam aki urang Islam didik urang Islam dan beda sing inget teh urang dilahirkeun di lingkungan Islam berarti Islam urang turunan di mana Islam urang turunan urang pun itik urih neangan carana kumaha supaya Islam urang sampurna sabab lamun urang ngagugu kana turunan moal bener ibarat ayeuna jelema beunghar kolotna anakna belum tentu beunghar da teu saeutik anakna mararap kolotna beunghar memang aya paribahasa di mana kolotna beunghar anak jadi raja di mana kolotna miskin di mana anakna kaya kolotna jadi babu bujang memang aya paribahasa seperti itu tetapi lamun rek kita leuntik mah tong borong perkara akhirat Islam kan termasuk ayeuna kategori perkara akhirat cacak ning perkara dunia perkara dunia ayeuna kolotna beunghar belum tentu anakna beunghar makana urang kudu ditikuri we ayeuna tah eta Islam teh hiji kanikmatan ti Allah nu kacida badagna jeung urang kusabab sakitu atuh urang wajar jeung munasabah kuduna leutik naon ari Islam heulaanan tong wakaf perkara anu panjang kadituna rukun Islam syarat sah Islam nepi ka naon wae perkara nu matak ngajadikeun sampurna eta kaislaman urang hartina we urang kudu ditalungtik bisi kaliru ngahartikeun Islam sarua jeung ngahartikeun kafir Islam naon hartosna cobi harfi-harfiahna Islam teh pasrah lamun ceuk ukuran syariat ulama nama Islam teh al-Islam wa taslim al-inqiyad li awamirillah Islam teh pasrah sumerah diri ka Allah Rabbul Alamin bari nurut kana naon diparentahkeunana Islam disebutna jadi lamun ceuk aya hiji jelema ngaku Islam tapi teu pasrah sumerah diri ka Allah Rabbul Alamin beh dituna teu nurut kana naon diparentahkeun ka Allah usum salat di mana ting kudu daek usum ngaji di mana ting kudu daek init zakat tara dikaluarkeun puasa teu dilaksanakeun ibadah haji teu mangkat sanajan geus panggung jam mangkatna tah jelema nu kitu hampura sok sanajan nyicingkeun dina kaislaman tapi manehna teu nurut kana perintah Allah lempeng nama eta jelema kategori jalma kafir Allah kita hidup tak urang hayang naleutik Islam teh nepi ka Islam urang sampurna harti harfiahna heula supaya urang ulah kaliru kadituna memahami tentang Islam Islam teh tadi hartina pasrah sumerah diri ka Allah Rabbul Alamin bari nurut kana naon rupa nu diparentahkeunana ninggalkeun kana sagala perkara nu dicarekna nu diparentahkeun ku Allah nu tadi diantarana salat nu 5 waktu teh tadi ulah ditinggalkeun mampu berjamaah sok berjamaah teu mampu sorangan da ari berjamaah mah hukumna sunat muakkad sunat anu deukeut kana wajib dan lamun syukurang hayang padilah badag sok berjamaah ulah nepi ka ngahartikeun aya eta ge sebagian ulama ngategorikeun yen salat berjamaah teh wajib hukumna jeung salat berjamaah teh tapi sebagian ulama deui nyaritakeun sunat muakkad hukumna jadi sunat mendekati kana wajib eta mah rek mana we urangan lamun urang hayang boga pahala badag sok salat teh tong di imah di masjid berjamaah
Kan lamun deket ka masjid mah wayahna salatna teu sampurna. Puguh ge ka masjid kari ngalengka 1 meter 2 meter hari berangkat ke masjid aider salatna teh di imah. Wayahna la salata li jaril masjid illa bil masjid. Kaasup salat teu sampurna lamun seuk salatna teh datangna ka masjid salatna di imah. Jadi kudu ka masjid we teh mah. Lamun deukeut ka masjid ngan ukuran deukeut cek ulama teh ka ditu 40 ka ditu 40 ka ditu 40 ka ditu 40. Kulon wetan kaler kidul teh 40 imah. Jadi dia kira-kira nyebut deukeut teh paling 2 meter. Ah, dah jauh cenah. Padahal di imah urang ka masjid teh paling 5 imah kalanganan. Tah ayeuna mah nyebut deukeut di dinya teh berarti 40 ka ditu 40 suhun, ka ditu 40 suhun. Kaler wetan kulon kidul teh 40 suhun, 40 suhun. Urang beurat siga da dinya. Dan mudah-mudahan sholat urang sok sanajan bari di tempat nu sanes salian di masjid nu dijieun ku warga nu aya di kampung nya sing ditarima ku Allah Rabbul Alamin. Da kalau lobaan pan urang teh daripada di masjid nya lobaan di imah. Lamun jangan awewe mah mendingan di imah daripada ke masjid. Sabab bisi timbul fitnah. Kamu awewe na rada herang mah riweuh. Oke, tong barudak. Tong barudak da kolot bisa dua. Tinggalin herang rada bolodog kan. Jajang istri mah di bumi, jang pameget di masjid. Saumpamina eta urang ka masjid teh hiji dibarengan ku cager, 2 dibarengan ku aya di imah di tempat urang nu deukeut ka masjid. Katiluna daek deui. Da ari kitu mah jelema sanajan bari cager aya di imah harimu ya rek bisa ini kumaha. Daek-daekna dan beda kering. Boroni init ka masjid imah ngidup gudung batu. Cager nama daek nama ngan eueuh di imah biar atuh moal bisa. Ya rek kumaha. Oh berarti keukeuh we kabeh ge kudu syarat teh eta tilu cager aya di imah daek. Jadi kade urang ulah salah sasaran model si apa misalkan setiap minggu ngajak di dieu teh tah ngajak tafsiran nanti ka tilu jelema eta aya di imah cager bari daek. Ari kira-kira umum mah aya di imah bari cager gentong. Jadi bisi ngahartikeun eta tilu perkara tadi teh ngajak teh teu sesuai tilu perkara tadi gitu. Sabab pernah ka abdi nyalira ngalaman nepikeun didugdag di masjid ku asbabna salah ngajak teu dibejakeun tilu rupa tadi. Ceuk abdi mangga ka jamaah ayeuna mah sabab itu di lokasi kapungkur menuju awal nikah. Urang sami-sami ningkatkeun dina kebersamaan urang di kampung lah intina mah supaya katingali meriahna supaya katingali siarna agama di eta kampung. Usum berjamaah usum mingonan usum jumatan kudu da eta teh kewajiban urang da teu unggal waktu urang ngalaksanakeun sapertos kitu teh aya peletak teh anjeunna nu teu satuju kana obrolan Nabi maksudna cek paringet teu sakur jelema cager cenah ustad. Padahal geus amak di tadina meureunna. Cek abi atuh matak dengekeun kudu dihartikeun ucapan ngajak tadi teh hiji ka jelema nu cager, 2 ka jelema nu aya di imah, ka 3 ka jelema nu daek. Ari kira-kira cager aya di imah mung tong. Jelema aya di imah cager tapi mung tong. Jelema mung aya cager tapi di imah tong. Jadi sakur jelema anu cager aya di imah bari daek. Nah urang alhamdulillah ieu penting ieu urang bisa hadir ka pengajian. Sabab nama nu tadi teh nu tilu perkara tadi cager aya di imah bari daek. Alhamdulillah pan teu sakur jelema di bere hidayah ku Allah jeung taufik nepi ka urang daek hadir ka pengajian. Pilihan urang teh hadir di dieu. Nu di imah pilihan keneh eta ge pilihan Allah anu sakira-kira manehanana hidayah geus aya. Geus datang atuh ka dirina masing-masingnya model ayeuna nu di Barumi oge sanes teu hoyong berangkat ka masjid kadang-kadang teu damang. Kadang-kadang daya di bumi, kadang-kadang taufikna can ditibakeun ku Allah ka dirina. Eukeun we ulah urang mah ulah naonnya ulah tik-tikan bahasa urang
nyatakeun hak sanajan eta teh pait. Maksud pait dirinya teh sanajan eta teh teuas dikatarima ku jeleumana hanya bejakeun we eta mah ngan urang mah ulah disatukangeun keur forum sapertos kieu. Abi ge wantun nyarios peda abi ayeuna mah kawasa forumna saolah-olahna jalamun saluareun ti ieu mah ngomong kitu meureunna ditakol mah urang ge. Ya ieu mah kalaresan alhamdulillah jasa silaturahmi mudah-mudahan sih panjang yuswa bari posisi abi oge lillahi taala nu kapayeung patempatan nepi ka beh dituna mah urang sadayana kaasupkeun golongan jalma nu bersyukur kana nikmat ya Allah. Beh dituna pisan urang kaislaman urang hayang sampurna di payunan Allah Rabbul Alamin dan ternyata eta Islam teh ninganan hiji kanikmat anu paling badak yang urang kudu bersyukur tah yen urang nyicingan dina agama Islam. Nu kadua wal Quran, Al-Quran eta nikmat nu badak ti Allah urang dilungsuran Al-Quran. Al-Quran teh jadi imam urang pandina eta teh aya wal Quran imam Quran teh imam urang. Ari imam berarti kudu dihareup kade ulah jadi imam di tukang. Amun jadi imam di tukang mah salatan mayit imam lain tukang mayit kudu dihareup atuh ari imam mah. Berarti Al-Quran teh aya saluran urang hukum-hukum anu urang dipigawe teh kudu selalu make hukum Al-Quran. Ketika orang lain pakai hukum Al-Quran kasupkeun golongan jalma zalim. Auzubillahi min. Quran adalah nikmat tu paling badak yang urang. Tak sok mimitian tina daek maca Quran, beh dituna nalungti kana hati Quran, beh dieuna urang eta Al-Quran jalankeun dina kehidupan sapopoe insyaallah bakal sesuai naon rupa nu diparentahkeun ku Allah Rabbul Alamin jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu katiluna nikmat nu paling badak teh nu kahiji Islam, nu kadua Quran, nu katiluna wa Muhammadur Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teh hiji kanikmatan paling badak yang urang alhamdulillah jadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong boroning jelema pantar urang dalah ning Nabi Musa mame kanjeng Nabi hanayan aya jadi kanjeng Nabi pantar urang pun bina-bina lah aya dina wayan bagi lana ayyakula ula yaumin jeung pantes ka aranjeun kabeh setiap poe teh kudu ngucapkeun raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukma wa imama. Saberes netepan nu lima waktu usahakeun urang kudu ngucapkeun bahasa eta doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukma wa imama. Ridho abdi di pangeranan ku Gusti nu Maha Suci ku Allah teh wabil islami dina ridho abdi nyicingan dina agama Islam wabil Qur'ani hukma wa imama ridho abdi dinabian ku kanjeng Nabi Muhammad ridho abdi dibere Al-Qur'an anu jadi hukum abdi jeung jadi imam abdi bahasa urang harfi-harfiahna mah sapertos kitu. Tah eta urang nu katiluna nikmat nu paling badak ti Allah teh nyaeta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kamari sabulan ka tukang urang dilaksanakeun acara memperingati kana dilahirkeunna kanjeng Nabi. Bagja jeung bahagia atuh urang kiraku Nabi teh jadi hiji kenikmatan paling badak yang urang teu disyukuri di antara syukuran pengajian dicaritakeun riwayatna dicaritakeun riwayatna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu ka empat walafiat aya dapat lemah hari aya sumadenge afiat teh naon nya urang ketika nyebutkeun sehat nya sehat walafiat mudah-mudahan urang sadayana sing sehat walafiat nyaho sehatna mah cager tapi walafiat teh naon ieu tanya kan dina hate mah ngan beda urang teh gengsi da kahiji geus kolot anu kadua urang teh minang ngadenge bahasa eta teh nyaho ge teh rek nanyakeun padahal bahasa afiatna mah da sobek naon bahasa afiat ai sehatna mah apa cager ari afiatna ai dapakul makari jeung ulama disebut afiat teh katolak tina perkara anu teu dipikaresep model naon misalkannya pokokna mah urang selalu katolak we tina perkara anu teu dipikaresep urang andai kata urang teresep ka hiji jelema urang teu pernah pangiri jeung eta jelema dapakul makari di antarana eta
resep teh lain ka jelemaana da ka jelemaana mah teu meunang. Tapi karena akhlak kalakuanana nu goreng dilakukan kumanehna nu kang batur urang resep ka eta jelema gitu. Secara data mah teu meunang pan meureunna eta dadamelan Allah. Atur mun izin ka jelema sarua jeung izin ka Allah. Ai kana hakna mah kana akhlakna akhlak gorengna tepati resepna mah enggak. Teu naon teu dibawa ka jelema kana akhlakna tapi lain kana dadamelan Allah na bentuk jelemana meunang. Tong boro ka jelema ka anjing we. Teu meunang. Model ibarat Firaun bogeun bapa tah pangna jadi Firaun teh dikeuna dina hiji riwayatna syariatna bapana izinin ka anjing. Kana datna aya anjing ngaliwat panonna opat ceuk bapana eta Firaun zaman Nabi Musa. Siapa anjing digoreng-goreng deui gitu. Panon ge opat gitu. Anjing nyeri hatena ceuk eta anjing buka Gusti eta si jelema sing dibere hiji naon nya gitu teh. Hiji perkara anu mata kakibatkeun manehanana ngarumasakeun kana dosa manehanana ka abdi. Tiga dibere we budak eta Firaun jadi Firaun. Panedan ka bina-bina Firaun. Hiji raja nu ngaku pangeran. Tina asbab dengan ngewa ka anjing kana datna. Abdi makhluk Gusti eta jelema makhluk Gusti katakan urang ulah gitu. Namun segaya sato nu kira-kira goreng urang leumungan kitu. Bisi diduakeun ku eta sato. Ngomong ka jelema batur misalkan socana sabulan tempat diningali pangapunten pilih ayam ku urang disebutan nah dasar entong gitu eta mah dat kecuali lamun kana akhlak jelema teh goreng tukang teu pararuguh lah nah urang amek ka eta jelema tapi kana kalakuanan mohon ya gitu lamun eta mah jadi masalah tapi lamun kana data mah teu kengi afiah teh dafaul makari tegas nama urang dibere kacageuran teh bari dibarengan jauh jeung perkara anu teu dipikaresep eta lah tampangna. Jadi afiah teh perkara anu teu dipikaresep. Jadi ku Allah ditolak tah dina perkara anu teu dipikaresep. Katakan urang mudah-mudahan aya dibarengan ku sehat teh jeung afiahna. Sabab lamun ayeuna urang cager unggul deukeut jeung dikaamekeun pan rieut kana sirahna teh. Jadi sehat teh dibarengan jeung afiah. Tah afiah teh a'dhamuha nikmat nu paling badak. Nu kalimana kagok ieu mah diatoskeun sampai hapunten bisi waktu saudara dalam ini. Tapi teh nu kamari kitu belum bener. Ada karek 20 lah. 2 menit teh aya waktu. Nah di nu kalimana sabada afiah nu kaopat ieu nu kalimana teh satru. Satru teh satru uyuh ditutupanana kawirang-urang ku Allah Rabbul Alamin eta termasuk nikmat badak. Ayeuna poe ieu urang teh kieu hadir di ieu katempatan urang abdi we matu-matu abdi nganggo sampi nganggo koko nganggo kopiah sigana betul mabageun pandangan urang. Tapi itu nya ngeutingkeun edan daripada urang dieu. Ku sabab ditutupan aya budak Allah Rabbul Alamin nya alus we. Tah urang oge lamun seurang dipandang ku batur jelema alus sanajan urang kahirupan goreng berarti satu ditutupan ayam urang ku Allah Rabbul Alamin. Hiji kauntungan hiji nikmat nu badag atuh cilaka lamun urang ayeuna ayam urang dibuka arek kumaha coba. Naudzubillah summa naudzubillah. Mata urang ngadoa ka Allah ulah pere ieun urang hayang ditutupan aib urang ku Allah Rabbul Alamin. Atuh ayeuna urang geus rajin lah lamun ini kalau batur bari posisi urang make samping we kok bener batur suntangan. Leuweung urang orang aki-aki nepi ka suntangan pan era banyak teh. Ibaratnya gitu dah berarti satrul uyuh urang ditutupan ku Allah. Lain hartina urang soleh, lain hartina urang bager, lain hartina urang teu pernah digawe dosa, tetapi dosa urang ditutupan ku Allah Rabbul Alamin. Matakan eta ditutupan aib ku Allah teh termasuk nikmat nu paling badak. Nu terakhir nu kagenepna nyaeta wal gina aninas beunghar di antara jelema. Intina bahasa lempeng nama urang teu ketergantungan ka manusia ala umuri dunia tina perkara dunia. Hiji kabeungharan yang urang nu dipikeun ku Allah antara jelema urang teu boga rasa dina jero hate urang ketergantungan ka hiji jelema. Teu boga ketergantungan kana hiji pagawean. Pan urang hirup teu tergantung ka batur, anak tergantung ka keluarga. Urang mah cenah bisa hirup tidak bisa bawa urang. Kere ka urang mah beda hareup jajan di zaman. Tak kudu leungit eta.
mana dibere ku Allah kalebihan dina harta banda, dina ilmu jeung sajabana, di antara jelema eta teh termasuk nikmat nu pangbadag. Wai mah dina harta urang teh lebih daripada